Mana itu si Hideng? Mana? Itu kan mamoloran. Oh itu ngajak perkos bayawak. Bobor kos bayawak sama. Kos belum dangdor geheng. Geus geheng pahit deui. Tah, geus teu jauh mikiran bokep teh budak. Oh, nu bener sia Kus. Bener sia. Hayu teh angka ditu tanyakeun. Ayo. Hayu ka ditu. Nah, nyaman sia koing wes. Asa kan jangan nang. Saya kena nyalan bokepnya sia. Teu nyangka aing geus ya wes. Otak sia monggo bener otak ngeres dengan bokep bokep. Sapuan ta otak saya sapuan. Pakai sesoplak aing hayang bokep pian tuh goblok. Terus yang ngalamun kenaon botol kecap. Ieu Kus. Yul, aing ulin jeung Pira tadi. Bagus atuh. Bagus di mana sia? Datang incang ka ibada, geus diusir ku ibada. Jeung sorangan sia, banyak ngarak. Macan ngebuas bae ge. Dipegak punya ke pensiun jadi macan. Bukan main. Bukan main. Tawat ngelawan sia. Emang mana si Pira segalak eta? Oh, kayak banyak tah kasih kulot boloon tah. Oh Kus, nya sorangan si awak aing baheula. Ayeuna we peot ge gara-gara bentak si emak. Ai sama boloon sih. Mana galak oge bogon ka mana? Enggak sih mama sebesar banget. Pas martabak Bangka pakai endog bebek opat. Apa ai tah martabak telur goblok. Biasa bisa lah nulu ai. Atau tah martabak dibawa sia. Lapar aing. Neng, kemana eta si budak? Neng, budak eta Celina. Neng, Ulan mak, aya naon? ka dia sia. Sia keur naon sih? Ku budeg-budeg amat digerkeun ku emak. Bertanggung mak, terusan utang emak, aya naon kitu. Ih, antar heula mah yuk. Meuli beas ka pasar Cangkal. Terus ieu utang neng kumaha? Enggeus cicingkeun. Oh atuh mak, Tinggalkeun heula atuh Neng. Ih, sekalian manek beli baju jeung ondangan. oh atuh mak, neng sakalian meuli celana dalamnya. Neng geus barongan utang mak. Heuh atuh ulah bawa mah hayu ih, antar emak. Tuh mak, papasan naik naon? Lembang atuh Neng, masa naik motor. Kan urang teu gablek motor. Ih males panas nanti badan aku hitam gak glow up. Gerang ngomong saya dibabet bancet saya ku aing. Lalu saya mah ayo. Ih, kadang kutang nyengsot. Jara aing minta esna tuh, aus jasa yonya panas dige. Menta-menta meuli atuh. Adem. Haram jadah dongan pelit jasa sia. Geus si oleh lujung aing. Makana tadi meuli esna. Yang itu mau duit. Iya, ulin tara mau duit sih nyisinkeun sia. Hayu atuh antar aing, ka bapak aing minta duit. Aya tuh tapi kedeng mun dibere beli kena yang permen suku hijinya. Geus ulah bomong, hayu lempang. Bapak, neng minta duit jeung beli es yang permen suku. Ih, Neng, bapak anak itu mau duit deui lah. Bapak jeung anak sarwana, mun ulin tara mau duit nyisinkeun. Ngomong naon sih Jara? Teu ngomongan naon sumpah. Iya kumaha Pak, neng aya meuli es ujung permen pingpo. Balik we ka ditu, cokot duit na lamari dina sempak papan warna pink, nu harupna aya kantongan, cokot di dinya. Eta bapak si Awa, maka sempak warna pink, aya kantongan deui. Ngomong naon deui sih Jara? Teu ngomongan naon sumpah. Oh tuh Pak, kunang cokot. Oh, ulah cokot kabeh, sesaan bapak jeung meuli softtek. Hai kan? Mau bisa dimulai softtek. Masalah. Masalah laki. Masuk mayu. Sedang magang emual, gang si Pira. Terus apa yang harus kami lakukan sih untuk mendapatkan kekasih idaman yang kamu inginkan sih? Wah, wes ya lamun jadi pahlawan kesiangan. Maksudnya kumaha? Oh, setuju.
Nah, pucuk dicinta, ulang pun tiba. Tuh si Bira tuh. Ayo, atur strategi, ayo. Ayo tampilkan, ayo. Coba ke gantian imah. Berat. Apa serba panas lagi. Aing gagal. Aing mah. Aku pirasi cantik, si imut dan baik hati. Terus ya aing saha? Serahkan ke beta. Ih, apa yang Ma harus serahin sih? Ma punya kutang bolong sama BH. Sobek. Eta nu dua aku mata serahkan. Nih, lewati orang ini dulu. Ah, masa naik sih? Baunya kepuan. Kamu hayang iya, tak semudah itu. Harus lewati dulu emak. Panang tangan Maya. Tolong! Bawanya ambil. Bawanya ambil. Ambil. Itu si Makunan itu. Si Makunan itu. Ayo sambar ayo. Ayo. Allah Akbar, la ilaha illallah. Ya kan, Mbak? Kameramen. Ayo begal. Mana begal? Ah, sama telat. Ku geus diajak gelut. Apa telatnya, Mak? Hola sama telat, sama kos polisi India bayi. Ayolah, terseru. Ayo bubar. Kos aing kumaha? Geus gagan kieu. Kelucu sia. Geus balik kabehan.